cabang teh di Cepeng naku Ayesa. Mudah-mudahan we kange kapayuna utamina kanggo bapak sareng ibu kum kange kulawargi besar turiang sajati tambih pakakait tina silaturahim sareng silaturahmi da aya pangunggal sur sepuh teh mun urang teu sabeungkeutan dina lampah sewang-sewangan moal menang kasenangan moal menang kalah menang kaancuran kitu pangeutnya Pak nya. Henteu hilap sholawat sinareng sareng salam mugia ku Allah dicurah limpahkeun ka paduka anu mulia habibana wa nabiyana wa rasulana paduka Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alih ka kulawarga anjeunna ka para sahabatna ka para aulia syuhadana tabiin atba'um tabi'atna malah mandar dugi ka urang sadaya nu mihar plere berantina cepretan syafaatul ujma diperiyogikeun ku urang sadaya di dunya mugi tembus dugikeun ka jaga di yaumil jajjal wal hisab amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina la ra'ufur rahim. Fadlun tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma fasyafi'u fi fadlika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqina hadhihi nasrina 'alaika anta qila hajatina studio yang sajati wa hasil maqasidana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma fasyafi'u fi fadlika wa karamika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 ya Nabi.